Yang Nabi anu dipiwarangna tapi horenganan umum mulafli khusus kitabna tapi umum jang urang maka ditatala ku sebagian umat Kangjeng Nabi aya anu langsung dibere ku Gusti Allah murad ngaranna aya anu ditata melalui suluk. Adapun perjalanan suluk beda-beda tergantung kumaha guruna. Qadiriyah mah keur carita tariqah teh kieu, Naqsabandiyah mah kieu, Khalidiyah mah kieu, Utsmaniyah mah kieu, Ghazaliyah mah kieu, Syatariyah mah kieu, Tijaniyah mah kieu dan lain-lain sebagainya. Kumaha guruna tujuanna mah hiji wusul ilallah. Nu mantak ditoriqahkeun teh lantaran urang teh sapopoe tani, sapopoe dagang, sapopoe gawe di kantor, sapopoe urang bergaul kunaon ieu hate urang teh di Qur'anan ku di Qur'anna, di hadisan ku di hadisanana, di ajian ku ijma ulama di ajianana, tapi tetep teh daek kageser saperti kana dunia bae. Makin jadi kiai makin cintana jelas-jelasan kana dunia, keur jadi santri marada deres barang dikiaikeun masya Allah proposal ambalayah. Kok jadi kieu sih? Kok jadi kieu sih? Ketika datang kandidat datang ke manehanana anu tadi nama cemi kuari mah malah menta pondok dibangun ku Golkar, pondok dibangun ku PDI, sehingga lagi pondok na majelisna tapi nu ngeusianana eueuh santri paburia nu ngaji arembungeun tinggalnya na bae teu dikiaikeun marah tapi ngaji henteu gara-gara cinta dunia. Sabaraha kiai nu korban akibat asup ka Golkar disumbang ku Golkar, sabaraha kiai nu korban akibat cinta PDI disumbang ku PDI, sabaraha kiai nu korban anu cinta ka kandidat jeung partai-partai disumbangnya na mewahnya na tapi horenganan leuwih kalazatan ibadahna ka Gusti Allah akibat cinta dunia. Sabaraha teu kudu disebutkeun ku aing ku sia bae ituna ke laporkeun ka aing kunaon ieu cinta dunia. Berat cinta dunia kok kieu sih? Sementara ketika Quran dibaca mah masya Allah dunia teh orenganan mataul gurur dibaca kunyana tapi geuning terus makin cinta. Dunia teh lahu wa laibu wa lahun tapi tetap bae makin cinta. Kercan jadi kiai teu sabaraha barang geus jadi kiai pohar ieu sok disebut garong berjubah kiai buktina. Ulah leuleuh ka dieu kasinggung aing kitu sia leuleuhna kumaha maka dicoba carana kumaha sih hayang supaya ulah cinta dunia upaya aja. Aya kiai makin jadi kiai makin cinta dunia teu ngupayakeun kok padahal mah nyaho manehanana bahwa dunia teh jahat sebab dunia teh adunya bahrun amik kok kadohori kok nasun kasih dunia teh hubbud dunya ra'su kulli khotiyati geus jelas tapi makin ka dieu makin cinta dunia makin cinta pesantren teu cukup ku pesantren salafi dijieunlah yayasan Supendiah aja namanya marah iya akibat cinta dunia. Asal ayah murid teu mayar buarkeun buku eta mah yatim piatu tega tahu itu yatim piatu ini sistem pendidikan ndak kumaha ieu mah bapana susah alah neangan ada yayasan sejen susah ulah sok sekolah ka dieu. Gas, tadi tuh batu kasalapi itu ortodok. Cinta dunia. Salah. Itu emang sistem belajar kos itu di Belanda nage. Di Belanda kos itu supaya pinter. Ya nage bebeja tah jangan gaji guru dah saha. Lain sia sih. Pinter kuah sia. Gaji teu ngomong mah bisa. Oh masalah dengan berbagai dalil jak kadenge ku ceuli urang pek bae ngan cinta dunia.
bakal balener kok situ moal kajen kumaha sebab cinta dunia. Nah untuk ngageserkeun supaya ulah cinta dunia kumaha si jajaho dunia teh sukuli khotiatin ieu teh bibit tidak setiap kejahatan adalah cinta dunia bibit Masya Allah geser aya anu terlena dina cinta dunia sampai bae bagianana meureun masalah tinggal doakeun ku urang kayak anu antara duh sebenarnya mah aing salah tapi duh aing kumaha duh sebenarnya aing salah tapi aing butuh sampai bae geus sakitu bagianana masalah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah bahkan aya nu menjual kemuliaan hanya untuk meraih dunia bae nyana keur aya di dinya atuh mangga bae tah urusannya anak tapi kan Nabi nitan sing hade pisahkeun cinta ka Allah jeung cinta dunia. Kok mulai aya kiai anu berpikir aing teh bakal pae sedengkeun di pundak aing teh adalah amanah mun aing pae ke ditanya ku Gusti Allah aing nitipkeun ilmu kasiat teh dipake naon ngarannya hate ieu Karim kumaha ke di akhirat mulai carana supaya ulah cinta dunia kumaha carana geus nyaho bahwa dunia teh nini anu dipoles geus nyaho bahwa dunia teh bangkai geus nyaho bahwa dunia teh rasukul khotiatin geus nyaho bahwa dunia teh mataul gurur dengan berbagai kisah jeung dalil teh geus nyaho nah kuari carana kumaha ieu menta cara cat neangan cing coba ka ieu karasakan ku hatena geng lamun geus dibere bagian aya tek ieu nyanana boga bagian ti Gusti Allah dengan upaya-upayanya ingin meninggalkan dunia mulai nyana asup ka imah thariqah bere ku guruna sok gitu nu kuduna mah zikir teh lalaunan lantaran ku lalaunan mah osok teu khusyuk suaraan la ilaha illallah la ilaha illallah di suaraan ge masih keneh luak lieu keneh bae lantaran ieu mah tahap belajar sing tarik la ilaha illallah 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 nyana kaget-kaget ku illallah na nyana tak belajar kan geus bisa emang gandeng atuh henteu tahap belajar kan nyana ge ceng jeung budak ngelehkeun suara-suara laut illallah illallah nyana muringkak bulu ge teu puguh muringkakna nyana mah sebab ieu mah kadegena kageter kana hate bae we gandeng jadi illallah tah diberian mulai nyana leuleus rahasia Allah ayalah ngerenyet Allah nu merekna jahe kuari mulai zikir teh rada laun ge ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun geus ngeunaheun jasa teu kudu sorangan teu kudu sorangan urang bobogohan jeung awe mimiti mah ngomong rada jauh ka belah dieuna haharewasa ka dieuna mah tanpa suara tapi ngaragap loon budak maksudnya zikir ge tanpa suara tapi terus lempang perasaan teh Masya Allah nikmat anu luar biasa dengan zikir ke Allah teh horenganna nikmat maka jarak waktu mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun mungkin 10 tahun terserah kecerdasan eta jelema jeung kumaha diberena ku Gusti Allah urang mah ngalaksanakeun sesuai jeung guru ti guruna ila rahasia wal rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal idinya terus bae zikir anu dimaksud wala
takum minal ghafilin. Ulah poho per detik wari mah diatur ti mimiti jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kuari geus ada laun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Kuari laun pisan di hati la ilaha illallah la ilaha. Ganti kuari khafi. Khairu zikri al khafi wa khairu rizqi mayak. Mulai di hati Allah 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 Allah. Tambah deui ku gurang hu. Selanjutnya kuari geus boga rasa udang es langsung ke Allah kelempang ge ka Allah bae di kerumunan jelema loba babarengan digendeng ku jelema dihareup di tukang horenganan malaikat banyahoeun ieu mah berbeda perasaanna keur ka Allah komo Gusti Allah di kota sanajan campur jeung nu kumaha bae horeng hatena maka Allah bae di leuweung sanajan cacampuran jeung saha horenganan hatena maka Allah hanya Allah nu maha uningat sebab Allah nu masihanana kuari mah geus teu gopil per detik nanti Allah 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 lain masalah Allah Allah na leungit pengakuan diri mata lain nu aing nu Allah kumaha Allah bae ceuli lain nu aing kumaha Allah bae jae nu bogana diri aing zahir jeung batin teh lain nu aing nu Allah lamun cacak-cacak nu urang ketika urang nyeri ceuli pertahankeun ku urang janu urang ternyata ku Allah makin diobatan makin nyeri teh ceuli kulantaran nu Allah mata urang dicokot ku Allah kadarna kulantaran nu Allah orang berusaha dokter dan lain sebagainya cak Allah nu aing sia berobat ka mana ge moal datang ka cager bae ge bawaeun ka kuburan tama penyakit sia cak Allah diobatan kumaha deuk diobatan kumaha ayo huntu geus cabut hiji nyeri deui cabut hiji deui datang ka kabeh huntu dahar ge geus kuduna bubur bae masih nyeri keneh bae hantu sia emang sia nu aing cak Allah teh enggak teh bawaeun ka kuburan tah mah geus sampe kakarak nyeri mata nyeri ceuli nyeri huntu nyeri suku mata mancan sabaraha tapi dongkrak ati geus teu fungsi hayu sia ka mana nu di imahna geus marah bae puyang deui mah cak teh puyang geus kakak mabur ka ditu ka mana ka Gunung Karang deuk naon ngaragageun maneh geus teu paedah cenah hirup nah diurut diurutna kabaten geus ye cak Allah mah nu aing geus lempes bae lempes geus ya jang baweun paeh deuk kumaha deui lain nu urang teu daya teu upaya nah urang teh deuk miceunaan rasa pengakuan nu urang nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sanes nu abdi mata sanes nu abdi ceuli sanes zahir batin nu Gusti tah eta lain ngomong kos kitu teh dengan perasaan enggak mangga geus ka Allah bae kuari mah tu diatur teh ku syariat dipandu tahapan-tahapan syariat pemandu syariat anu patalina jeung zahir waktu salat waktu puasa haji zakat zakat waktu ngaji waktu musyawarah waktu kumpulan ieu mah dipandu ku syariat cak Gusti Allah datang ka mana nyana panduan syariatna ternyata geus sempurna di panduan syariat nah yang lebih mantep milu nyulusup ka jero melalui thariqah nyana dipandu ku ilmu thariqah cak thariqah ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu gawean ieu ulah geus di luar syariat cek syariat mah kapan dahar seueuh teh meunang tapi cak thariqah mah deuk seueuh teh deuk ka mana deuk dipake naon deuk kumaha apa mungkin ku seueuh beuteung teh bisa wusul ilallah diperhitungkan di tarekat ketika manggihan inuman gitu kayaknya apa mesti kudu diinum ketika diinum naon faedahna apa ngausulkeun apa henteu ka Gusti Allah apa sakadar susukaan namun maneh susukaan berarti kembali deui ka syariat aturan dina thariqah mah lain kitu kabeh jang usul ilallah syariat jang sakadar galaksanakeun perintah Allah tapi ketika di tarekat usul moal ka Allah segala rupa diperhitungkeun ketika manehna dipandu ku thariqah teh geus mantep
kuari nyulusup deui ka hakikat. Masya Allah karim, geus pinuh ku rahasia disebut hikmah, geus berhikmah. Lempang batul ka kalernya nama ka kidul, ketika ngomong meunangnya nama henteu, ketika batur mah abring-abringan nama henteu dan lain sebagainya. Sebab anu ngabimbingna anu manduna langsung Allah melalui hakikat. Geus pasti bertentangan jeung sasak mangga bae, tapi tanpa membawa orang banyak sorangan. Hakikat mah sebab moal kahartieun ku jelema loba. Ketika manehna berhakikat bahwa jelema loba, atuh salah dikutuk ku Gusti Allah. Sebab naon? Batur mah ayana di syariat, panduan syariat nyana geus aya di hakikat, panduan hakikat atuh sangat berbeda syariat jeung hakikat, maka kudu sorangan bae. Geus kolat lagi kadang-kadang sorangan nyana mah kumaha nyana bae, mentak sing ada besi di lembur urang aya nu teu salat buat teh ingana salat sorangan. Ulah suuzon ulah, tinggal diintip bae horenganan ngajopak teu salat. Sere dia mah bos. Tah, nu paling hebat jelema berhakikat tapi bertingkah syariat. Biasa bae, bergaul biasa. Eta nu paling hese. Padahal nyana geus berhakikat tapi make baju syariat. Abeh kadeurina sinergis, abeh tenang, membuat manusia jeung umat tenang jeung tiis. Sebab nyana geus aya hakikat, teu pernah caritakeun hakikat jana mah. Syariat we, syariat. Ngenaheun lamun aya ulama seperti eta. Mama, kok mama bisa nyokot duit di Golkar? Maneh bae mama keur berhakikat. Lain deui mama lain bisa nyokot-nyokot deui mah. Maksudna mama eta pancena di syariat mah kurang bagus. Mama mah keun geus datang ka hakikat. Ulah nurutan mama. Ulah. Engke mama mun ngagejebur, wallahu a'lam mama ge puyeng. Ieu mah mamanukan nukos kitu. Mamanukan tah bahasa nukos karer itu ulah didengekeun bohong. Bohong, moal beukieun ahli hakikat maka duit pamarentah cadu nya namanya. Sakali deui ahli hakikat moal beukieun ka duit pamarentah cadu nya namanya. Kadenge kitu sia. Sia masuk gitu. Kumaha cenah aya ka ieu na aya ka duit teh panteu beuki ka apelna goblok. Ka duit teh emang teu beuki aya ka apelna. Aya ka jerukna. Sia mah kudu seret ka subur parem meureun jadi cor. Sebab daun Seseri Sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekal gurucut jadi nanah. Syekh Abdul Qadir ketika dibere apel cekal jadi getih. Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu. Dicekal apel ku Haji Pendi amis. Sabangsa mama amis rasa bilatu rasa anjir malah mementa deui ka ditu. Ya Allah ya jauh urang aja Allah jauh jadi Allah. Carita-carita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah. Ieulah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia tadi ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah. Datang ka mana marifat di dina lah makomnya na. Datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnya na. Urang mah kakarak datang ka syariat lage puluya pelaya makom urang di dinya lain makom disebut datang makos kitu mah. Ngan kakarak datang ka dinya geus. Geus. Can boga makom. Lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing benci terhadap dunia. Datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah. Datang ka mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae heula ukur. Di dinyalah makom urang sebener-benerna. Ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa ente. Ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa encan. Ketika di hakikat geus lain urusan sama dirina jeung Gusti Allah. Kitulah wazkur rabbaka tinggal ke urang diperhatikan digunakan aing begitu hudang geus lain ka Allah begitu hudang langsung tek
iya jare di tempat HS kere. Betul iya iya entar ya oke ya karena kurang HS barang di dulu waduh geus 4 panggilan cenah keur HS kene geus dipanggil goblok teu begon teu tolol teu waduh sagede oh iya encan mandi iya betul ayo ya sip oke deal kan kagarak turun di tempat sare dekat cai guys ya ya wah iya bagus oke tunggu ya saya mandi dulu encan mandi mesti lo kali panggilan dasar juri gabay ulah kasinggung sia biasa bae sih ahli Allah teu pernah boga HP teu pernah boga TV teu pernah pepegatan kana mah jeung bos kitu geus udang hes geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu akbar Allah Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisa nangan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakkeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nyana horeng urang mah can ge naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai aja masyaallah pamajikanna ngarejag-rejag salaki jadi kieu cenah ieu was salaki awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui bodas parah cek majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya atuh kudu da lain gitu ka ngilu kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cek pamajikanna loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari sial dasar mawas diri burungnya ya Allah ya Karim nah beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah gerakan-gerakan adalah sebab nu dibendak hati jeung di otakna ahli dunia selalu dunia meme sare geus di HP urusan dunia ketika sare berpikiran dunia ketika ahli Allah udang sare keur sare nage emang ka Allah udang sare nage ka Allah nu batak naumul alim khairun sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tampal HS tabae nya nama jadi HS tabae ge HS tabae jadi ibadah HS tabae ge leuwih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak walimah lobana HS bae walimah HS ge leuwih bagus itu tamaca Kangjeng Nabi naumul alim khairun je terus kumaha aja nyarita dari Kangjeng Nabi nanti Allah sebab lawan memeh HS lagi Allah ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat pernapas sarakaat sabaraha jam nya HS sabaraha napas etara jadi rakaat je mantep nya mah makin kebal HS na babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba anu selalu ingat ka Allah
ialah nu ngaran malaikat. Cek Gusti Allah, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat. Malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad. Malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangan laden ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae, eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge. Innal ladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deukeut ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deukeut rahmatna jeung ridhona. La yastakbiruna tu sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya mah diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun. Teu kasasaha malaikat mah sujud ka Gusti Allah aya khusyuk nangtukeun sujud ka Gusti Allah teu ka batu teu ka kayu teu ka makhluk-makhluk dengan bil khudu'i wal ibadah. DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Mentak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah. Awalna maka kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah. Atuh palahu al jannah. Kangjeng Nabi Adam tita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga. Haju umat lagi ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah. Jelema anu daek sujud dibere sorga. Ai umir tu sujud di Adam aing mah tita sujud ka kangjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka. Bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga. Aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka. Ulah sambat ka dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka. Aing urang cikupa urang braraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing. Hayo siapa aing sia. Deui teh betul kiai teh jauh kiai teh nyaho naon. Eta mah cenah kori komo kori babari ku aing digiakeun lah. Eta mah cenah pengusaha mah komo deden. Eta mah cenah pejabat raja nah eta mah kos kitu. Acak-acak geus ku aing. Eta mah ki haji, heuh boro-boro ki haji kiai ku aing. Bea wae gas pokona. Atuh tungtung nama dibelah raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis. Di Cikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis. Di Sepatan di pondok kabeh nurutna ka iblis. Iwal teh di Cilongok masyaallah istimewa. Ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak kurang singa dewe singa geser jero hate urang. Konsep lah yang jadi malaikat ieu. Nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Selama aya kesombongan di diri urang, boh aing mah pan sugih moal jadi wali. Boh pan aing mah gagah moal jadi wali. Boh pan aing mah pinter moal jadi wali. Boh pan aing mah kasep moal jadi wali. Boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh lag-lag ku sia boh moal jadi wali. Kudu tawadu. Sugih tawadu dina sugih, pinter tawadu dina pinterna, gagah tawadu dina gagahna. Urang jadi pejabat tawadu dina jabat, urang jadi kiai tawadu dina kakiaian, urang jadi pedagang tawadu dina dagang. Deureuss tama
ilmuwan hartaan gagah ieu mah harta ilmu gagah tapi tulang cangkeng diceuli goblok aya ku regi jelema saya asal kos kitu we ka dieu heran aing mah pajarna manyana bae aduh tadi sebutkeun ge ngaranna la yastakbiru nomor 1 nomor kedua lamun urang geus teu takabur wa yusabbihun sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakadar subhanallah 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 tapi bersihkeun sebab kabeh kaluar moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawamah adalah laom ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah urang nyawat idih teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali beuh budak geulis damahngan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang urang kapangijeng kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah deuk kumaha coba ayo kabeh kena Allah saha nu nyeun kungkang wal aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyeun kica-kica segala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi aja deuk kumaha urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu garak yusabbihuna lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi ieu mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat tage pohara jasa barang menta horenganan di Hawaii sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopa diwirid kunyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam Gusti abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun wah bahaya gitu bahaya nyarandung kabeh murid aing ge eta apa sujudnya bagus henteu sujud teh maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha pencipta abdi makhluk nah Gusti khaliq hayang ganjaran teu hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagala abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak kakarak takabur eueuh dinyana maga bersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayan ke alam malakut sebab geus akur jeung malaikat dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hamba na yana Kangjeng Nabi
bahasa abdi berarti jelema mah berarti jasad jeung rohna diberangkatkeun minal masjidil haram milal masjidil aqsa. Jibril bawakeun burak aya di dinya cek lakang Nabi ke masjidil aqsa ti masjidil haram sakicep di masjidil haram naik ka sidratil muntaha sakicep mukalamah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak masyaallah karim. Kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjud. Kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu kene, Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat ngaros ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril huwa min ummatik eta teh umat anjeun saha Uwais Al-Kurni nuju naon di dinya nuju istirahat ya karim istirahat di bawah aras teu kira-kira kapan Kipudoli istirahat di Cikupang ya nama Cikupan anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon garang-garangna nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupang naon atuh heueuh eta sia sok ka dieu janji aho aing teh nyaho acan loh curug ieu sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh ya karim masyaallah ibadah ada penaras hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Eta maluhur teuing belah ditu kuari manu belah dieu bae eta Syekh Abdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu nekalayan Syekh Asnawi eta Syekh Asnawi ge bisa hibar ka Lampung eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh ayeuna kita pareureum kabeh peuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadari kita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna sia berangkat ka itu ka Merak lempang sorangan kayu Masya Allah karim lamun urang bisa kos kitu misalnya aja pendek bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu moke toronton deui oh polisi oh naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna lamun eta Syekh Mansurudin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam keluar di Cibulakan masyaallah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun teu kudu dicaritakeun ambaleh loba di urang wali-wali Allah anu hut-het perang jeung musuh sorangan anu hut-het manehanana ngalawan kabatilan sorangan anu hut-het nyana berangkat ti nagara ka mana ka nagara ku hibra ngadenge kitu mah resep jasa iku ari aya cenah kiai wallahu alam aing kitu nyaho wallahu alam jak kuari mah kiai na ge proposal malulu eueuh nu tah apa kuari mah kiai asal ceramah dibere leutik bae nyumpahan tolol tah kiai ulah sok neuleuk ka dieu atuh sia biasa bae si tungkul kumaha tuh sugan urang ngadenge atuh di Pandeglang sugan ngadenge di Serang sugan ngadenge di Tangerang mana nu rada unta anti atuh ka duit-duit nu kos karar itu eta lu manjur atuh ieu mah nu anti ja oh hese atuh neanganana atuh meureunanan aya keneh kiai insyaallah aya mah aya ngan teu kadeuleu sosokna teu nyai biasa bae mun kapanggih kadang-kadang teu make kopiah kadang-kadang make lepis dan matak sih ada bisa make lepis ieu wali asana ya kebenaran cewek deh nyai waliatullah ya tangkep habek begitu ditangkap susuna gede mantep ya wali ya
siapa juri lain wali. Ya Allah main tanggep baik wali jadi mau wali wah itu beres arah rondo kabeh nu mantak cak di dia fakunu mislahum sing araya aranjeun kabeh model malaikat kumaha geus ulah ngurusan dunia ulah ngurusan awak jang pribadi kepentingan pribadi urusan dunia kita diurus tapi jang kedaulatan bangsa jeung agama turutan malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun tanggal 8 orang bakal ngelingan jelema anu geus usul ilallah anu tahapanana geus la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu judun geus urang mangga denge lagi sakitu beratna lantaran ieu teh ngakuran dirina jeung malaikat atuh urang mah cinta bae resep bae bentukeun rasa cinta urang ekspresikeun rasa cinta urang abeh urang dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'ariful asrar kudu istiqomah. Istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid. Hartina guru mursyid da nunuduhkeun kana suluk. Suluk hartina ngambah. Lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom. Aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom. Makom tobat, makom sobar, makom zuhud, makom syukur, makom tawakal, makom khauf, makom roja, makom ridho, makom mahabbah. Niti dina makom-makom hiji-hijina makom. Suluk ngaranna lain satabrang parahna. Nah, ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan. Ulah sambarangan mere thariqah ka jelema nu teu masantren, beusi salah. Sangkilang nu masantren ge nu masantren, ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrenna. Karak 5 tahun mah kakaraknya sakieu doang. Asal ditanya sakieu. Asal ditanya sakieu. Nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu. Lain, masak caina sakieu. Ah eta, sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa. Tuh, tah. Nah, lamun geus 10 tahun, 15 tahun, alatna geus tepi ka anggeus, juman, syamsiah geus diaji kabeh. Jamul jawame goyatul usul selesai. Tafsirna berikut mustalahat hadis berikut mustalahatna nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah belewuk bahasa mahna ulah belewuk pikihna ulah belewuk akidahna ulah belewuk kakarak menang dibere thariqah lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun dea ji santri kakarak ge 1 tahun 2 tahun mah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna ketika ngaji kabeh menang ti Allah urang nu Allah ti Allah keke ngaji deui sarua bae gerak urang ti Allah kicep urang ti Allah kabeh ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon urang awak urang nu Allah berikut ruh dage nu Allah nu urangan asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak mbak mikirnya na oh nu Allah kabeh mantap caknya kabeneran kiai aya tamu dek di subuhan cak kiai tewa kotokna nu bede teh jago prinsip sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok dah hiji kotok aing nu jago ye kamana caknya yuk kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede oh tadi ku mama meureun dipencit caknya kunaon tuh mama dipencit lah tuh Allah ye caknya
oh masalah geus didokeun bejan Allah oh geus masalah tuh kanu bodoh mah diancam ku nyanana sia ku aing awas didelekeun ku aing mana kotok kiai nu bade ku aing aya sia lah oh kebenaran kiai teh boga kotok boga ge embe prinsip bae ku nyana prinsip embe atuh kiai ge sarua bareng magrib jangan embe oh hiji jangan ka santri aya tanu tadi teh sia mencet embe aing nya cak kiai teh oh kiai ulah atuh dipencit atuh Allah cak atuh atuh ku kurang dipencit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial ta santri goblok cek ieu kan salah mere ilmu nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ke Allah bae asana sendal kiai beak kabeh Masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon sifat 20 nu mantep heula. Sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah, nu mustahil ka Allah, nu jaiz ka Allah geus mantap. Wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Di dijangke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul nafas, latifatul qalb. Anu dina Al-Quran dijelaskan aya alamul amri jeung alamul khalqi. Seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can meujeun nama ulah. Alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka simkuring diulah aman. Sebab loba thariqah nu miku masa sih negara di pamarentah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi kan ke jadi wali tukang korupsi masa sih teu bagus. Aya deui nu norekat dagang limbah manya wali dagang limbah. Nah ieu kan teu bagus ye. Nah aya tukang ceramah masa make DP kan teu bagus. Lah para jamaah kaum muslimin akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah, fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah. Karak nah aya deui jelema dibere ku guruna ngan guruna lantaran geus wali hebat percaya murid teh ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya ka jeung kumaha ge. Aya hiji jelema deuk ka kota bebeja ka guruna, "Waalaikum, musen ka mana sia?" Deuk ka kota cenah. "Ayo kok bebeja?" Kula ngawa motor tapi teu boga STNK supaya aman ku polisi. Oh cek guruna ieu bae ye. Ye nya mun aya polisi ieu bikeun. Oh nu gasupkeun nya teu dideuleu deui. Langsung we naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan. Ya Allah aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres di lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha surat langsung dibikeun ini kebenaran barang di dalam Majmu Syarif surat bagusan cek polisi ini mah Majmu Syarif lah ini di sini berbagai surat ada, Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya lebih lengkap ini Pak, ini dari guru saya. Polisi bingung gitu dari kos kieu cekna. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Dikeun ku nya SIM-na. Barang di deuleu fotona beda. Di deuleu deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM apa wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja enggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi udah jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ye. Wah yang berangkat cenah balik ditanya ku guru aku mah selamat guru.
nah iyalah guruna wali nyalametkeun membuat gerogi polisi. Tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap, bahaya ya mata ulah sambarangan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju usul ilallah. Tanpa thariqah jarang, walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir. Tetapi aya nu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib, nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus dipangeranan berarti maha pencipta, nyiptakeun langit jeung bumi, berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah, eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia, moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah, eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah, eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah, nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, cuman make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah, tilu kali ba'da salat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun kaditu nangke mungkin Qadiriyah, mungkin Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah, Satoriyah, Khalidiyah, Naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente meunang ti guruna. Nu penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus ngeujeuna apa henteu. Sebab lamun geus ti guru kajen ku kumaha ge geus teu misleud. Aya hiji jelema muriang, barang muriang bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nyanakan bingung. Ya Allah ya Rabbi, ieu hendak menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru, asal naon ka guru ieu eueuh. Akhirna datang bae ka dinya, aya anakna dokter, anakna mah Waalaikumsalam. Enak abah muriang cek nya teh aju anak-anak muriang aju biasana ka abah minta cai cek nya nih gua minta cai bae. Oh ya penyakitnya naon itu anak panas cek nya rada eungap saeutik dibere ku nya lantaran dokter resep. Ya berarti panas, turun panas, napas, berarti ya obat asma bikin ya. Udah tebus aja ya, ini ke mana aja, ke apotik mana tebus ya dah. Udah terus bae ka imah nya namakan pikiranna mikiran bapana bae. Cek kira bisa dikacaikeun, jadi dikacaikeun tulisan anakna teh geus inum ya cek teh obat di kiai diinum cager. Benang saminggu benang 3 poe datang ka dinya mau kotok mau bakakak Waalaikumsalam. Enak nih ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai, kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun, higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeung resep teh bah sakieu ku resep dikacaikeun cager sakieu ya geus aing cek kena ieu sarua jeung aing belajar cek kena teh beneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas. Nah aing nyin resep sorangan dikacaikeun cek nya teh sarua nya nyang nyin kana sorangan aja dikacaikeun diinum tambah parah.
apa laisi itu cager aya henteu jadi ditanggeun deui ka dieu itu nu minta cai teh letak ka dieu aya maneh kamari dibere resep teh dikumahakeun dikacaikeun haju diinumkeun cager ku aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah emang kumaha kitu heuh cek manehan kula mah ieu lain ku naon nu dideuleu teh abah maneh nu dideuleu teh guru geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana geus teu naon deuk naon cadek naon ieu ti guru boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salamat aya maneh neuleuna saha tuh nu dideuleu cek untung teu paeh geus sia tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda mantak urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi bukit permudi dicaritakeun ieu Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapanteuleuh mata aya catatan muridna kieu dongengna teh minta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun geus tapi cek Tuan Syekh ai kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleuh mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah ing mere kabeh deuk sanu ngadahar teu kumaha siapa eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ka malaikat Malik aya murid kula eueuh nyasab ka neraka coba periksa ke malaikat Malik eueuh cek alhamdulillahirabbil alamin nyana cicing we kieu geus geura ka sorga atuh cek malaikat Malik geus geura ka sorga moal emang kula moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka emang kumaha beusi anu nyasab murid kula masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah mantep jasa geus boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat mantep tahulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaekna boga presiden mantep seperti itu mantep kumaha ngomongna ieu tanggung jawab terhadap rakyatna masya Allah itulah ulah nyaritakeun politik capek nyaritakeun politik engke ku Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh nyana ge terlibat hutang bangun eta nah iya begitu kita kasor ka neraka surga moal waka ayeuna kena jajahoan heula kabeh ka neraka akhirna geus beres haparona geus aya tilu prapatna masih keneh nangtung di dinya keneh becek Tuan Syekh kajen teuing kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula wariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih keneh can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun masyaallah etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyafaatan syafaatul ulama boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kitabuka Abdul Qadir malaikat bingung Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mah uningan ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti siksa langsung disiksa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing soal Tuan Abdul Qadir dina naonan dia iya ditanya Abdul Qadir deui
ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu mata kedek disiksa kowe bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh mah dabiuka Abdul Qadir kan salah ieu kumahakeun Gusti siksa sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaikeun galon cekel ku tuan saya blak kadiekeun sia tapau kadiekeun diramet ku tuan saya blak sambarangan sia suknya teh bejakeun deui ka Gusti Allah bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokot hai sia elehan amat atuh sia malaikat anak-anak gede Masya Allah meureun make babacaan panjang aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mal bejakeun ku aing sia ka sia nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksa atuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo kemis Jumat Sabtu datang ka Minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuhan Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu di papai unggal imah masalah nah ieu pasek ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jaidan fa ana jaidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka moal anu ka surga moal anu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong nah ieu lamun diserap nu bodoh kan bahaya bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun ya tamkisa ya tamisya batusita ya batusna ya besar eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan aya tatangkalan eta tatangkalan buah bae heulaan siki buah apa heulaan tangkal heulaan siki apaan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki atuh heulaan siki atuh pan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki datang ka kiamat moal anggeus ya urusan naon eta mah urusan siki adalah roh urang urusan tangkal adalah awak urang jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak moal aya di mana lagi dengan bahasa ada biji di dalam pohon moal aya masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu eta mah aya ari siki di jero nah atawa siki di jero calana jelas eta mah mah diteruskeun asbae sama ngareres jasa ieu pikiranana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sim kuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah masyayikh naqsabandiyah masyayikh turuq di dia halal hadir perlu diketahui Syekh adalah ketua thariqah sadunya ya nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikan kukuman penting deuleu wajahna bae nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana dek balik balon Jumat kan di dieu dek balik ya nang sampai bandara cekula ka Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir
supaya hadir di haul. Coba geus datang ke bandara makanya nak balik deui ka dieu. Lamun lain titah ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Jeung kula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain. Nanti itu makan Habib. Tapi kan jana darah raya kita ka dieu berarti kan aya nu noel. Ya. Haji Habib Rojak ke ditowel tadi ku jahe. Nirilik kana ka dieu. Beda toelanana nya mah jurig mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegeun tauhidna, tetegeun fikihna, tetegeun syariat, tetegeun thariqah, tetegeun hakikat. Aya syariat kitabna jelas, aya thariqah kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas, dengan guruna jelas. Mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas, fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir. Thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatna.